yakin boga salah kita tapi keselan pisan. Beas eueuh nanaon eueuh sagala-gala eueuh. Ih, meni kesel nage kana hulu nage. Keun sia lain. Ayo sia teh. Aya naon deui mah? Molor wae gablek salah kita. Teu nyaho beas eueuh. Nya putra mah, kita kan teu mangge. Kan bapak masih kan kudu cinta ke mama. Cinta-cinta. Emang aing ek ngalabok cinta, ek ngising cinta, ek modal cinta. Lain usaha naon boga salah kita. Ngilu sia, ngilu. Ampun mah, ampun. Ngajang kor sia ulah balik-balik deui. Apakah Anda diusir dari rumah? Apakah Anda tidak punya uang? Apakah istri Anda galak? Kami solusinya hanya dengan 2000 masalah Anda terselesaikan. Jalan Legok Minang nomor 350. Ya Allah, tapi ini putenya. My Lord, waduh deh, ini tuh. Bah, jadi iya bah. Babangetan kieu mah nya diusir ku pamajikan. Wah, tabah cenah. Dieu teh di abah mah dangukeun. Sabar mentaan 2000. Eta mah tos di dituna kitu. Hayangmu atuh hayang mah minta jeung ka dieu ge. Tapi yang suwe tapi teu kena naon diskon awal tahun. Cici pasti itu pun sukses. Anu diskon serba yo hebat ya itu kurang deh. Naon eta bah? Wush rahasia abah ya. Ini nyetrum moal eta bah euy. Nya moal ka abah mah. Hayang bah. Dulu itu tuh hebat. Ulah bae na magara jampel lah. Oke. So aku naon ku cai poli. Hei, atuh ku cai poli mamanya. Oke. Saha ngaran pamajikan? Esi, Bah. Esi kanyut-rayut sing deudeuh kana kacar sing deudeuh kana kanyut. Sakecak matak lanyung, sakuceur matak panjang. Haus aing teh kan. Beres nih mah, ya beres. Ayo maju, balik. Rasakan, sih. Menang eta dibawa balik. Belagu, panyetin meureun jimat abah. Balik, sesa. Heuh, tuh gede. Aju, balik. Salim heula. Poho aing bah. Heuh, hega nya. Oke.
Mama. Mama. Ayah. Mama terus kelelep deui ka aya. Henteu atuh mama mah hoyong dicocok ku ayah. Hah? Nyocok. A few moments later. Juga istriku. Suamiku kok ganteng banget sih hari ini. Iya dong. Aku punya surprise nih buat ayah. Wah, apaan tuh? Tara, ayah pasti kesepian. Ayah gae nyanong deui. Atunya hegae, naon sih nentu kami ayah, idaman ayah kan. Ih, yang paling pengertian deh. Ih, sini. Yuk, jangan perkosa aku, jangan perkosa. Perkosa atau dah siapa yang dikiale
Dasar lagi itu nyawa diuntung. Kakak tak makan.